Hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing mitra sadaya, tepang deui sareng simkuring pun Yuli Siti Rahmawati dina Warta Sunda TV. Sababaraha warta anu lebet ka redaksi Sunda TV baris didugikeun dina 10 menit kapayun. Pamiarsa, nyanggakeun ibar salengkepna. Satu tasna kejadian besar yang negara nenggar truk nungges niwaskeun 7 urang panumpangna. Polres Subang mariksa kawalagrian bus di Terminal Subang. Ieu gawe teh bareng jeung Dishub Kabupaten Subang. Ngayakeun pamariksaanana dadakan poe Salasa ping 16 Juli tahun 2016. Demi kacelakaanana teh kajadianana poe Senen ping 15 Juli tahun 2016 peuting. Bus Satya Negara jurusan Kuningan keur muru ka Jakarta. Di lebah ruas Pantura Subang, eta bus neunggar truk toronton nepi ka ti kusrukna. Pamiarsa, rupina mung sakitu pidangan warta dina danget ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampi Sunda TV, simkuring pun Yuli Siti Rahmawati, seja amit mungkur amit mundur, neda dihapunten tina samudaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.